wabarakatuh. Wasta abdi Reza Ayudia Pranesta, abdi kelas genep A, abdi sakola di SD Niji Ciwareng. Kegiatan abdi ayeuna nyaeta maneh di Sunda, nyebatkeun 10 ngaran patukangan. Kahiji, malim, tukang nalukeun sasatoan. Kadua, marangi, tukang nyen landean jeung sarangka keuris. Katilu, masinis, tukang ngajalankeun kareta api atawa mesin diesel. Kaopat, merebot, tukang nakol beduk di masjid. Kalima, nakoda narawedi, tukang ngajalankeun kapal cai. Kagenep, ojek, tukang ngajalankeun ojek motor angkutan. Katujuh, pakacat, juru laden atawa bujang. Kadalapan, paledang, tukang nyieun rupa-rupa parabot tina tambaga. Kasalapan, palika, tukang teuleur. Kasapuluh, pamayang, tukang ngalalau di laut. Nah eta tadi ngana di Sunda nyebatkeun 10 ngaran patukangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.